Kunaon deui wae teh si Jagur goblok teh kamari urang nangomean. Bensin pinu olina ngaganti. Kunaon deui wae sia teh ya nah. Heug jeung arti sia teh angin gede, hujan tara ngagabret. Bogok deui. Efek divaksin teh aing mah kieu anjing hayang modal wae aduh. Ripuh. Kebat aku mau aing aya nu deket teh. Lempang. Berarti efek vaksin rupa-rupanya beda-beda anjing. Kamari si Herdi geus divaksin efekna yang nyatu wae si eta mah. Terus si Ridwan ngakuna efek geus divaksin hayang nyandung cenah. Anjing eta mah lain efek vaksin goblok kahayang eta mah jangan modar anjing eta mah yang modaran beureun pamajikanana keur aku gitu efek vaksin bawa anak yang nyandung goblok aing mah hayang modal ieu hayang nyandung rupa-rupa kalakuanana hujan deui rari puyana kumaha heula. Melabut aing dia kalabut. Aduh, cuaca euy teu ngadukung. Geus hujan deui wae wayah kieu. Moal bisa ngaladog aing atuh ah. Anjing aing mah curiga ku si Sapring. Aing keur bobogohan si Elin. Dibedakan ke si Bebe Bega. Goblok, kuman teuing si Cepu ku aing ditelepon geura. malak nelpon yang naon ieu. Halo. Luwak white kopi. Goblok, kemana karep? Telepon teh, aing ngomong. Iya Bapak, passwordnya dulu. Luwak white kopi. Kopi nikmat bikin gagal move on. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Heh, segitu mat. Aing rek ngomong. Serius ya teh atuh. Ya Pak, kota asal dan nama lengkap dulu Pak. Bener-bener sih ya ke aing. Ini dengan Bapak Akang di Garut. Oke Bapak Akang, mau nanya apa ya Bapak Akang? Jailan baik lagi. Terjadi aja ah ngomongin siapa liur. Goblok si Cepu ku aing diajak ngomong. Bangga. Liur. Ceng, kodaran si anjing, baper, kodaran, amat dah. Kali hujan aing mah. Pohon aing udah motor. Aduh. Si Jagur aya kene geuningan, ku aing ditinggalkeun sapoe teh.
Jagur. Oh nuanion nga bang, saat nyagurnya mana? Nyahuan motor preman buas merenang. Gas, saya nama tong darudat, siapa? Burung. Mana emang ku aing dipuji-puji teh malah teh hurung sia teh Jagur. Sia yang ditukar tambahkeun ku aing jeung Emer. Oh no. Saat ku aing teh beunang dianelkeun, ngadeureuk ku aing. Ada bahan ngajeblak deui aing anjir. Paduli rek leungit teh Jagur Niis lah. Kalieur kieu mah jangan otak. Aduh. Ajik kalah datang buanana ya teh. Wah, bapak ieu mah ajik Haji gadang papanggih jeung jelema gelo. Anjing ngadon amprek jeung pelakor. Pelakor sia dek ka mana sok cantik pisan. Emang aing mah cantik. Mana dek ka mana? Cenah tuh aingnya. Najis sia pelakor. Ih, Goblok barora hayang nyanung boga kabogo 2 ge. Asa wae. Arek bobogohan oge geus hogag. Temu deui jadi pamajikan aing duanana. Ieu. Jauhan ayeuna mah si Akang teh kabogoh aing. Teu kuduna teh ngajauhan, saingan we atuh secara sehat. Anu bakal dipilih teh aing atau maneh ku si Akang? Jelas aing lah, pelong badi urang jauh jeung maneh. Idih anjing, bodi jiga kontainer kitu mun puguh alus. Ngaca anjing bodi maneh kerempeng kitu